anu gelis anu kasep ngahiang duka ka mana Tah. Nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun, sok norah-norah. Ieu bakalna anu. Nah, maca 2 kalimat syahadat deui. Naon sababna? Lantaran nu nyaho kana gaibah, nu maha gaib. Lamun nyanyahoanan, make utang itung anak caraka data sawala, anakna cilaka, bapana ka bawa-bawa. Iya. Ilmu gaib loon tanda kos gitu. 40 poe teh diterima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mau masalah. Dulur dukun urang datang lantaran hajatan masalah. Nya ongkos ka kelenteng urang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha. Atuh da mah datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah. Ulah sote datang ka jero ieu endek nuturkeun. Tuh, sing hade tak ini sarua tah. Datang ke dukun, dek nanya problem ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pas gitu. Lah seri sia kos nyaho pan sia sok ka dukun teh. Tak yang serikeun ge nyaho burung. Eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan. Tak kos gitu. Ayeuna ieu pugu kula ieu ngawarung. Ayo jakeur tahun-tahun kamari mah rame arang kuari nu geus datang ge haju balik deui teu jadi ju liwat-liwat bae kukula ditanya-tanya cenah warung kula teu kadeuleu poek atuh lampuan ku sia. Oh, cang tapi teu kadeuleu be. Oh, saha yang ngaran? Jupri. Dihitung anak caraka data sawah. Jupri. Oh. Itu Kang ini masih anu ngawarung kan? Aya. Ada dulur kene kan? Bener. Belah hareup aya deui Kang? Bener aya. Memeh eta mah sia maju kan? Bener maju. Lamun eta tangkal Ambon tuar, lamun eta tangkal buah tuar. Nah kulantaran eta jelema tuar wae. Bener akur. Gali ge di hareupeun imah sia. Aya ge bungkusan-bungkusan. Gali ke bawah ka dieu. Eta aya anak-anakan didinya dipocongkeun gali bawa ka dieu. Dan bener aya beuki yakin bae Pak. Oh bener ieu bangsatna cak. Ieu nu kos kieu. Oh sia geus kebel ieu mah ieu. Bulanan ieu mah kos kieu mah ieu. Ieu mah kieu kumaha sia bae deuk diserahkeun. Maksudna atuh ndek dibalikeun deui ieu salah dek ditanggung bae ku sia teh naon ngan lamun dek dibalikeun atuh biayana kudu meuli sagala naon ngaranna apel jurig jeruk jurig lilin jurig aya duit jurig segala macam-macam jurig kabeh aya nu ngadarna mah kula tolol ka dukun. Ieu pi bakalna ieu bakalna merambat ieu mun sabulan deui gaib tah ngaranna teh sabulan deui bakalna anu tambah sabulan deui bakal anu boh geus pugu muriang mah oh bener anak kula nu leutik ceurik bae asal hayang nyusu ceurik eta tolol dukun yang nu datang ka dukun bloon kabeh kebejakeun ceurik anak hayang nyusu wae dukun bloon nyana bloon eta kos kitu situ ieu hese karena sare bener ulah ge lamun keur ngopi teu hees oh mantap ge dukun blokon nyana bloon saha nu keur ngopi hees atuh acak-acakan bisa deh
satu beres kabeh. Eta bulan larut tahun larut kos kaita. Eta nyaritakeun kos kitu. Salat 40 poe, 40 penting teu ditarima. Iya dalilna wa indahu mafatihul gaib. Di Gusti Allah kunci gaib mah, ilmu gaib mah. Urang mah manusia nu lemah. Urang mah digilir gular-gilirna ku Gusti Allah, kicep nang Gusti Allah. Segala rupa nang Gusti Allah ajunya nyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup. Wah, ieu ilmu jurig teh bener kos kitu. Urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh. Oh,